Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, pusing, pusing. Ki Kampak rek mere judul ubur-ubur ikan lele ningali bujur teu bisa sare. Bener teu? Ki, emang naon ubur-ubur ikan lele? Ya ayeuna nu keur trending loba nu nyebut nyanyi naon ubur-ubur ikan lele, padahal mah artina naon ningali bujur teu bisa sare. Tah eta mah pari anu para duda. Duda lamun ningali bayangan geus muter linglung. Akibat naon? Tara ganti oli. Nyai duda loba duit mah ganti oli. Nu teu boga duit beborah ganti oli jeung da angge lieur. Tah didinya mentak anu disebutkeun lamun seorang duda kudu bisa naon Ki ngajaga naon Ki sahwat. Lamun kuat ngaduda, lamun loba jajan anu disebutkeun tadi ubur-ubur ikan lele ningali bujur teu bisa sare, engkena begitu boga duit jajan wae ka tempat naon Ki jablay ujung-ujungna naon beunang kapatil, lamun geus kapatil engkena kiih muranteng. Nek kiih teh puranteng boroyok tes imah batu rubuh tuh kan ngagantian. Akhirna ketiban sial. Ulah sampai nepikeun ka kitu. Lamun bisa mah ulah sampai nepikeun ka ubur-ubur ikan lele wae ningali bujur teu bisa sare. Sok lamun duda mah kudu buburu kawin. Lamun ngora keneh mah lainna naon ngabujang lila-lila we hayang mengkristal, bener teu?